ah rek naon we rek tangga biasa bocan rek tangga biasa atawa tangga berjalan atawa lipnya asalkeun aya pikeun tumeros ti makmum ka imam eta masih keneh dianggap sah. Kumaha lamun teh mah ti lantai 2 ka lantai 1 teh make taraje ya. Taraje teh tangga ya. Bisa nama ti lantai 1 ka lantai 2 atawa ti lantai 2 ka lantai 1 teh ngan pedah cara naik atawa turuna ku taraje. Tadi dieu bi khilafina wil muta'alliki minhu ilai ku perbeda upamana ngagulantung atawa naon muta'alliq teh bahasana teh cumantel nerekel kieu atawa turunnya make tangga naon make taraje ta eta mah teu sah nya. Naon nu ngabedakeunana ari nu tadi mah jalanna biasa dipake naik biasa dipake turun jaba henteu hese nya sarerea bisa intina mah. Ayeuna lamun teh mah make taraje jiga di dieu eta lantai 2 di luhur anggapna nya. Cik ti lantai 1 ka lantai 2 kan eueuh tangga. Hiji-hijina nu bisa ka luhur teh make naon? Make taraje. Tah eta mah lamun aya nu berjamaah di luhur maka teu sah sabab dianggapna teu aya jalan tumerus alias aya nu ngahalangan. Sanajan lamun dipaksakeun mah bisa kana naon? Kana taraje. Tapi kan otomatis bakal loba gerakan ya. Beda jeung tangga. Afadahu Muhammad Al-Qurdi naqlan anil Qalyubi. Kitu kasauran Imam Al-Qurdi. Falhasilu kumaha atuh kesimpulanana ingkana bi masjidin pasartu alla yakuna samma ma yamnaul istitraq ilal imam. Lamun teh mah tempat berjamaah nate di masjid berarti lamun dibahasakeun masjid teh termasuk luarna ya. Sanes lebetna wungkul daluarna oge namina naon? Masjid ya. Lamun teh mah imam jeung makmum nate kumpul di masjid rek imamna di hareup panghareupna makmumna pangtukangna syaratna teh alla yakuna samma mayamnaul istitraq ilal imam teu aya nu ngahalangan lamun teh mah eta si makmum rek menuju ka si imam teu aya nu ngahalangan di jalana. Wa in kana la yumkinuhu atawasulu ilal imam illa bi izwirorin wan itofin. Sanajan teu aya nu ngahalangan teh nepikakeun kondisi si makmum ka si imam teh henteu maju balik ta munur. Contoh jalma salat di dieu yeuh digigir di emper belah katuhu tadi dinya tanya lamun naon makmum di dinya pikeun menuju ka imam jalanna ka mana? Ka tukang nya piraku ka hareupeun imam kan cek teh lagi ulah ka hareupeun imam pasti ka tukang. Lamun keur salat menuju ka imam heg kalah ka tukang cik etap bakal maju disebutna atawa munur munurnya munur tah pikeun tempatna anu di masjid mah sanajan ti si makmum ka si imam jalan tumerusna teh munur teh munur gitunya eta teh teu madarat alias berjamaahna masih keneh sah. Wa ingkana la yumkinuhu atawasulu ilal imam illa bi izwirorin wan itopin sanajan mundur gitunya ayistidbarin lil kiblati atawa henteu mundur mah ngan peda majuna jadi ka tukang nguir dugi kakeun nukangan kiblat
kenging nya. Wa in kana bi ghairihi nya. Tah di masjid mah kenging berarti kieu gambaranana ieu masjid imam di dieu makmum digigir di emper sehingga lamun ti si makmum hayang kasih imam teh kudu ka mana heula ka tukang heula. Tah lamun tempatna di masjid mah berjamaahna dianggap sah. Berbeda lamun teama berjamaahna dituka naon dina salian ti masjid sapertikeun di mana di imah berjamaah teh di musola ya, di madrasah, di lapang, di kebon, di sawah ya. Tah tadi aya kabahas di musola naon kitu bentena musola sareng masjid ya. Ari musola mah musola, masjid mah masjid. Bentena masjid mah pasti wakafna, dalam mun teu diwakafkeun mah teu tiasa jadi masjid. Bari lamun iktikaf di masjid mah kenging ya, alias diganjar. Beda jeung musola, musola mah tiasa di tanah pribadi. Bari lamun iktikaf di dinya terjadi alias teu diganjar sanajan musolana leuwih gede daripada masjid. Ari masjid ku talupuh ku bilik, ari musola dicor contohna teh, maka tetap sanajan bangunanana leuwih agreng ngaran-ngaran lain masjid teu tiasa iktikaf. Tapi sanajan ayeuna ku bilik ku hateup tapi ari masjid mah tiasa iktikaf nya. Bisi hayang iktikaf teu jauh di imah we nyieun masjid wakafkeun we sagede sajadah jadi masjid berarti eta teh ngan resikona ari geus jadi masjid mah teu bisa dikukumaha deui ku urang, dijual teu bisa nya. Hese pokona mah lamun geus diwakafkeun sabab ngaran-ngaran barang wakaf mah ari wakaf teh wakof eureun hilang kepemilikan geus teu bisa kukumaha nya. Tah eta masjid bentena nya. Berarti lamun di luar masjid mah kumaha wih deui tadi sambungkeun. Lamun di masjid masanajan makmum tumerusna ka imam teh ka tukang eta masih kene sah berjamaahna, gambaran makmumna digigir kahalangan janela bari di selot di jero ya. Lamun di luar masjid mah wa in kana bi ghairihi zida ala zalikal qurbu wa huwa salasami'ati dzira'in takriban. Hiji lamun di luar masjid mah jarakna ulah jauh teuing. Di dieu dibatasna 300 siku takriban kurang leuwih ceuk kamari rek leuwih sababaraha siku mah masih keneh dihampura sabab bahasana ge takrib nya.